Hirup manja sama ari suku hurik. Manya aing kudu ngarit yang sambu ka kebon. Nges, meuli togel duit tadi balikeun kana nomor togel Abah. Kadenge Abah. Alus berarti mana teh bonge, buuk metal sia mah. Nurus tunyung. Lieur bah boga minantu eueuh gawena pagawena teh nangkring we jeung nongkrong Keun bae atuh Bu. kan bae kumaha bah sagala resiko ti Abah tuang ti Abah jajan ti Abah rokok ti Abah geus puguh nepikeun ka listrik wae geus 2 bulan teu kabayar Nya gitu can mayar. acan ari Abah Astagfirullahaladzim. Samaru kumaha bah kumaha lamun kata tiba-tiba PLN datang nyabut listrik urang pamparuik meureun Ai ambu. Ambu mah lain resep moek. resep poek juga Abah gera bayar listrik bisa kaburu dipareuman ku PLN Hari Abah buka duit di mana? Gaul ge hanteu. tuh titah minantu sagala we ti ambu deui lieur apanan Minantu ngangur kitu gablak duit di mana? kudu ti ambu deui wae Nya heueuh. Bukan minantu teh atuh kumaha ieu teh nya? Pamayarkeun listrik atuh leuwih cedog wae. ya tuh bah bayarkeun kana listrik tah Manya nih tak ka Abah jangan bukan minantu atuh. jigeroan ku Abah lieur Kamana minantu? Roni! itu si Abah ngigeroan Naon Abah? Naon Abah naon? Kadieu. Cik, mana itu ngacedok wae? Nam gawe teh karunya si Ambu tah duitna sabeak. Atuh Bah neangan duit di mana? Atuh da ese ngelamar ke pabrik teu ditarima wae. Ngelamar lieur ke perusahaan tinggi-tinggi oge. Tani atuh jangan boga sapi atuh tuh mana teu urus. Oleam atuh Bah kudu teu bisa ngaritna atuh terus kudu ieu haruri cokor ka dari malerang atuh Bah Oleam mending kena cicing sarua bere dahar mun ku Abah oge. Hirup manja sama ari suku hurik. Manya aing kudu ngarit yang sambu ka kebon. Atuh ngarit teh atuh bae da sarua. Belagu boga minantu teh nya. Cik pamayarkeun listrik itu. Da atuh Bah maya listrik teh teu boga duit atuh pan apal teu boga gawe. Iya duitna tah ku aing dibere. Diekeun. Bayar. Oke. Bisi kabur dicabut PLN. tah eta pang nama derpareuh Dengekeun. Kadang itu. Kadenge Abah. Alus berarti mana teh bonge, buuk metal sia mah. nurus tunyung tuh Abah tuh tinggalin dasar minantu goblok dan balik deui naon Cek mana rikir atuh gablek mitoha teh. Tegar berpikiran mana kertasna jang mayar ke PLN atuh. maneh teu goblok pikiran mah minta duit ti dieu Eta sabah mana nomor jang mayar listrikna atuh ambu-ambu. balik deui lah eta tadi sakalian bari mawa duit riweuh Bisa. Tulis kesarangan tinggal itu kilometerna. Cik aing buuk metal japrik. balguk dasar Meni hararese. Buta huruf sia teh. kacangan henteu Galadeng atuh lain sangunanan kita ngecaplok. nya minantu dolaka nurus tunyung sia Geus Pak gandeng ngecaplok. Tunggus. I love you lope gede. I love you sia nurus tunyung Weh, Ceproni pada kemana? Pada mayam listrik, Kang Japar. Oh, maya listrik? Ayo Mang Japar ada kemana? Eta urang rek masang togel. Mana sang togel di mana? Eta dirinya di banar. Gue lah orang masang togel weh. Urang mah terbuka duit, atau Mang Japar masang togel lah oge, poek anjing Mang Japar mah. Hari eta kaya kan maya listrik tadi. Iya mah duit anu anjing kan mito cerewet, goblok bibirna goreng patut. Sieun mitoha, isu kayak kegantian deui sia. Urang bukan nomor alus ti dukun kitu. Kegantian isu oge. Asli ya teh. Asli pokoknya mah dirinya mah bakal menang duit gede. Coba diberi mobil. Heeh.
Yuk lah, ayo buru. Kela tuh. Nges tong mikir. Ayo. Kela itu anu mitoa. Ayo. Saya akan mendapatkan mobil uang banyak dari nomor togel. Semoga besok beruntung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minantu goblok. Naon kadeukeun? Sok kadeukeun bukti pembayaran listrik teh. Kela, kalemu sama saya udah dibeliin nomor togel. Besok teh isuk. Ari sia nurus tunjung dibelikeun nomor togel jang mayar listrik misi parem. Tah isuk teh bakal boga mobil, duit loba. Aduh, ngahalusinasi. Ulus. Yes, nungguan sabar atuh lo inget capruk wae jika nu gelo atuh. Lain jiga nu gelo maneh mayar listrik ti amu. Sagala ku Abah. Ayeuna pagawean meuli nomor togel listrik bayarkeun listrik masih kaburu dicabut ku PLN. Aduh Gusti kah meuli togel. Aya naon deui ieu teh ngan pasea we minantu jeung mitaha teh? Bah, kalau aya Abah. Geus mana mayar listrik teh? Nges meuli togel duitna dibelikeun kana nomor togel Abah. Kalem, Bah, kalem. Isuk bakal menang mobil, duit loba numpuk tah. Sakieu bah duit nage. Tah, Abah mah tinggal ngerasakeun meuli tanah anjing kawin deui. Aduh, minantu nurus tunyung. Teh heula mu. Satuju tah. Teh heula, ieu teh bener jang tengah bohong. Bener geus loba anu bukti jelema baleuhar dinu togel. Ngarumus tah. Dengekeun mu bener. Buktikeun we isuk. Awas ya lamun isu henteu jadi duit henteu jadi mobil ku aing direnos make mutu dasar mantu nurus tunyung. Iya mobil saha we? Aduh. Buah-buah minantu aing menang togel teh ya. Ambo. Kadieu. Naon bah? Tuh, minantu menang togel teh bae mobil diharap. Sia heuh. Minantu teh geuningannya gede milik boga mobil ayeuna mah. Minantu apa? Oh, minantu amu pilihan amu. Urang jalan-jalan ka Ancol mah. Amu hayang ka salon. Hayu. Ah bener Abah ieu mah minantu idaman teh salah milih amu baheula teh Gusti. Mobilna herang kieu Abah. Minantu apa? Minantu amu, ieu mah minantu amu Gusti, urang jalan-jalan. Jalan-jalan ka Ancol mah. Amu mah hayang ka salon naik mobil eta. Oh my god. Pokona mah minantu idaman ka mana nya? Heula, tapi teh sana kan ngobrol di tukang. Tah, Sahani asa gandeng. sisi tinggali. Oh, itu nu nganterkeun mobil teh. Nu ngajajabkeun mobil. Aduh, minantu kasep Gusti, gede miliknya. Menang mobil, amu meuni bunga. Minantu Abah. Nuhun sep mobilnya. Nuhun pisan tos ngajajabkeun mobil dugi kaburuan. Minantu amu eta teh si ganteng pokoknya ngajajabkeun mobil. Naon sebenarnya teh? Teh nu ngajajabkeun mobil hadiah nu minantu abi akan. Sane, abi mati PLN. Pada nyabut listrik. Astagfirullahaladzim. Bukan aing menang togel. Aduh. Bukan minantu teh goblok. Liar, kia liar. Minantu ulah kabur saten. Ya. Ari nasib togel kumaha mana teh? Menang eleh ya. Eleh, Pak. Sabar we, hidup ini penuh ujian, Pak. Eleh senamu. Aduh, tobat Gusti.